teu kudu make taklid. Urang mapan taklid turun taklid ka imam saeta Amalia, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, urang. Eta ustad nyebutkeun teu kudu make taklid, tanya urang. Tan, ari ustad bisa baca Quran di saha? Ustad bisa kaifiyah salat di saha? Dasar Rasul sallu kama ra'aitumu usalli. Salatlah kalian seperti salatku. Nah pendak jeung Rasul mah henteu. Pupus Nabi aya sahabat, pupus sahabat aya tabi'in, pupus tabi'in aya atba'ut tabi'in, pupus berat aya para ulama 400 tahun sudah Rasul meninggal muncul bintang 24 madhab 4. Ulah kudu taklid jadina, kudu turut. Jika Ustaz bisa baca Quran bisa, tentu jawabnya dari ibu saya, dari bapak saya. Eta teh Ustaz taklid teh, taklid teh turut. Kau mau baca Quran mah lamun teu ngalami guru hese. Mau beli huruf kapan benten-benten. Ucapkeun nana aya mahraj ha, wastul hati, maksud ho, adnal haqi. Dod maqamu saurasul ana afsahuman naqqa bil dod panggerakna ngunikeun dod padahal dod berat. Lamun teu ngalami guru mal bisa eta teh taklid deha. Ade taklid teh turut. Tanpa ulama udah teu bisa naon-naon. Kata Nabi, contoh